Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya Mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha nyangakeun Mitra dongeng Kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos lugika. Mitra kaum dangu cag urang tuna heula. Ayeuna urang caturkeun deui ngeunaan kaayaanana Nyi Mumun alias Neng Gege nu harita teh geus aya di lemur lemah wungkuk malah keur di jalan kene dibaturan kuno jadi kapi adina nyatana Cep Bodin. Sakumaha ceuk tujuanana Neng Gege teh alias Nyi Mumun rek langsung ka bumina Bicio. Hal ieu teh dumasar amanat tinu janten ramahna Gan Muat. Upama teh mah lamun rek monok cenah poma ulah di bumina Nyi Romlah, tapi kudu di Bicioh wae ngarah teu tumarumpang. Kitu nu jadi pokok alesanana Pangnagan Muat teu ngijinan upama seug Nyi Romlah nepi ka monokna di bumina Mamang Ajengan Mukmin. Nyatana nepangan Nyi Romlah teh ya. Mitra kaum dangu kadatangan Nyi Romlah ka lemur lemah wungkuk puguh jadi ibur sarerea, jadi catur sarerea lantaran nyeta ku kagelisanana da eta we nepi ka sajajalan teh loba jalma anu ting polohok malah cuk cerek ting karacewis nyaritakeun nyaan cenah Nyi Mumun teh ayeuna mah jadi geulis jadi bentang pelem cenah ayeuna mah katinggalna ge hitungan eta we cenah dina papakeanana estuning taya modelna we cenah di urang mah kitu diantarana tingkar cewisna jalma-jalma anu kaliwatan ku Neng Mumun jeung Cep Bodin. Samalah barudak mah make jeung nutur-nutur atuh teu budak awewe teu budak lalaki naluturkeun bari ting aling seureuk majarkeun teh resep cenah ninggal anu geulis aya bentang pelem cenah euy aya bentang pelem ka lemur urang duh katingali cenah geuning bajuna oge nepi ka moronyoy kitu euy. Kitu pok-pokanana eta barudak bari ngabring-ngabring kitu na teh satu kangeunana. Nyi Mumun alias Neng Gege ngadenge eta caritaan barudak ngan ukur mesem we. Kabeneran harita teh ngaliwat ka lebah bumina Abah Olot. Ai eta barudak nganaonan eta teh ngaron ngabring-ngabring teh kayak gitu sok gitu bubar nanaonan ieu teh. Ningal Abah Olot nyarek atuh buriak barudak teh bubar malah aya nu ting beretek lalumpatan. Sanggeus rada jauh barudak teh tuluy ngajarengjeun deui bari melongkeun ti kajauhan. Demi Ari Abah Olot harita teh ngabageakeun ka Neng Gege teh pokna ai paingan we atuh da geuning aya anu geulis. Haturan nyimu ini Neng Gege alah hilap deui aduh kabadi langit ti Abah teh. Bah Olot leres Abah abdi Mumun. Geuning sareng tuang rai Cep Bodin mun Bah abdi da bade teras ka marana atuh ieu teh geuning nongo. Nu mawi Abah bade ka Bicio. Oh kutan ya ada Bicio mah tadi teh alah tas ti dieu tadi teh dalami oge name bisa angkat deui mangga atuh wilujeng. Mangga Abah
di kantun atuh Abah. Mangga gelis, mangga wilujeng atuh wilujeng. Puteuna teh bah ka langkungan ya. Mangga Cep Bodin, mangga. Atuh geus kitu maleos bae Cep Bodin sareng Neng Mumun teh mitra ti payuneunana Abah Olot. Sedangkan barudak anu ting jarang jenna rempokeun di kajauhan tadi sanggeus kitu mah rek naluturkeun deui maksudna ngan dicarek deui wae ku Abah Olot teh. Eta rek kamarana mani diabring-abring kawas anu keur mestakeun wae. Sok itu. Teu gitu sok itu. Atuh buriak deui barudak teh lalumpatan malah ayeuna mangajauhan lumpatna teh lantaran bet asa kagebah ku Abah Olot. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun bae Nyi Mumun alias Neng Gege parantos aya di bumina Bicioh. Sedengkeun Cep Bodin mah harita oge tuluy mulang deui saenggeusna nganteur Neng Mumun nepi ka bumina Bicioh. Bicioh meuni gepiak pisan kadatangan ku Neng Gege teh. Lantaran ti samemehna oge Bicioh geus menang beja nyatana tinu jadi anakna Utai. Yen moal lila deui ge Neng Mumun alias Nyi Gege teh cenah baris ngadatangan ka imahna. Eta beja ti Utai teh geus rada lila oge. Didago-dago kalah ka ngalalep ti saprak menang beja ti Ki Utai teh nya karek ayeuna geuning datangna Neng Gege. Ngan hanya ka Utai kabeneran keur disaur ku Mamang Ajengan Mukmin teh. Nyatana keur nyumponan panyaurna. Aduh Utai teu kasampak barang jol Neng Gege teh. Tapi sok sanajan kitu Neng Gege teu kukumaha lantaran apa niatna oge rek ngadon monokna teh di Bicioh. Moal dinyirom lah sakumaha cek jangjina kanu jadi bapana nyatana Ganmuah. Aduh gelis Nyai Neng kumaha atuh da Utaina oge nu aya panyaur ti Mamang Ajengan Mukmin. Teu sawias atuh mak da Nengna oge da terusuh ieu atuh mak. Maksud mah bade ngiring manok di dia di emak. Ih nya syukur we atuh gelis upami kitu mak deh ai kersa marumpaheun manok di bumi butut kieu atuhnya keun da moal marerang ieu. Make jeung marerang sagala rupi mak. Puguh sakira resikna matak raos deui mak kantenan dina bumi panggung kieu mah sok emut zaman kapungkur mak. Ari naon teh Neng mah sok nyuat-nyuat anu kapungkur. Puguhnya kieu kaayaan di lemur urang mah Neng masih keneh seueur bumi panggung eta teh. Da salaresna mah meni asa waraas Neng mah. Nu mawi Neng mah asa ku betah teh mak upami tos nganyang ka dieu teh. Ai Neng nya nuhun we atuh geulis ari teu tumarumpang mah nya. Sok atuh bilih bade eta mah bilih bade leleson mah itu atuh di kamar anu itu tuh nu caket mah sagedengeun kamar emak. Da ari Utai mah di ditu di kamar anu payun. Mohon rios mah hatur nuhun atuh ku ditampina oge. Rios atuh bade ieu heula mah bade beberes heula atuh nya mah nya. Mangga geulis sok kainyakeun ke urang nyanak heula bantalna atuh geura urang sarungan ulah dugi ka kuleuheu teuing. Kayaknya sakedap sok kadinya atuh bilih bade beberes ku Neng nyalira atawa nepi ku emak. Sawios mah teu kedah ngarepot wios ku Neng meh mak. Ceuk Neng Gege kitu na teh bari bulubus asup ka jero kamar. Nyawe eta kamar teh matak garnaheun pisan ayana disagedengeun kamarna Bicioh. Kitu bae antara dua kamar teh ngan ukur dipisahkeun ku dipangalwung ku tina bilik. Tapi sok sanajan kitu kaayaanana teh matak betah puguh bararesih ke rumah papana lucir. Atuh sok sanajan ku bilik tapi katingali bararesihna teh
lantaran eta kamar teh sawaktu-waktu mah sok dipake kudu ngadon ubar upama teh mah nu ubar teh biasana ditempatkeun di eta kamar mah nyatana awewe nya panginten mitra upami ayeuna mah istilahna teh pasien anu teu damang teh istrinya didinya monokna teh upami teh mah kedah monok gitu tah. Mitra kaum dangu Neng Gege alias Nyi Mumun sabenerna teu tumarumpang teuing aya di jero kamar model kitu teh lantaran apan baheula oge imahna teh kitu pisan nyatana dina wangunan imah panggung teu cara ayeuna apan gedong sigrong. Jadi sok sanajan manehna kabiasaan ayeuna aya dina kamar anu agreng terus ayeuna ngalaman deui asup ka jero kamar anu saperti baheula puguh we karasana teh mata kelar bet ngawawaas. Ngucag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun kaayaan Ki Utai anu nuju ngobrol sareng Mamang Ajengan Mukmin. Mani daria pisan dina ngobrolna teh pang-pangna obrolan teh nyoko kana perkara den ucup deui bae ari pangna diobrolkeun ku Mamang Ajengan Mukmin ka Ki Utai teh nyeta maksudna mah rek ngakurkeun tina pangimplengna antara pangimplengna Mamang Ajengan Mukmin jeung pangimplengna Ki Utai. Nah ieu teh aya nu sarua atawa henteu jeung pangimplengna Ki Utai. Hal ieu pikeun ngayakinkeun di mana-manana ayana eta den ucup. Ari sabenerna mah teu perlu dicaritakeun ngeunaan hal eta teh ka Ki Utai. Lantaran apan ayeuna mah sabenerna Nyi Romlah teh geus diputus. Hartina geus dibolaikeun kunu janten ramana den ucup. Nyeta hal ieu teh cenah dumasar ngarasa kabibirangan pangna dibolaikeun teh nu jadi anak nyatana den ucup bet lanca linci luncat mulang nu ngerakeun kanu jadi kolotna nu matak tibatan wirang mah leuwih hade cenah mending dibolaikeun bae sabab ceuk pamikirna ramana den ucup nyatana kudu tanggung jawab ka putrana Gan Idrus Raina Cep Dadang anu dibawa kabur ku den ucup. Da kana tangtu ieu teh bakal kitu kudu ngarasa tanggung jawab upama teh mah Gan Idrus merkarakeun menta pertanggungan jawab ti den ucup nu jadi anakna. Antara suka jeung teu suka hal ieu kudu dilaksanakeun demi ngajaga kahormatanana kulawarga Gan Idrus kitu deui ngajaga kahormatanana agan Lurah Juber. Dah gitu eta teh yang Utai. Amang mah pangna rek ngakurkeun teh ieu mah sajakeurna Allah we. Ulah nepi ka eta barudak teh nyadana den ucup ulah nepi ka kadalon-dalon kakaburanana teh kitu tah. Jadi kajeun kumaha bae oge sacara ikhlas ama mah rek ngabantu pikeun mermanakeun di mana ayana eta den ucup jeung Raina Cep Dadang teh. Ya alhamdulillah ku Mamang teh geus katoong geuning teu jauh-jauh teuing. Eta barudak anu dua teh nyatana den ucup sareng naon kitu Raina Cep Dadang teh aya di bumina sobatna Cep Dadang kene ngan teu betus eta teh nya sasatna mah minangka dikilungan. Oh upami kitu mah leres atuh Mamang sakumaha anu kaimpleng ku Utai oge memang kitu pisan. Namun anu kaimpleng ku Utai mah mung saukur siloka. Siloka anu dimaksud siloka teh kumaha gitu jang Utai.
kieu silokana teh mamang bari derek-dek bae atuh ku utai teh dicaritakeun ngeunaan silokana tangkal sukun teh bari sakalian kitu nate dipesek ku ki utai silokana tina sukun teh upama seug dihartikeun atawa dipesek memper-memper kana ngaran sobatna Cep Dadang apanan katelahna sobatna Cep Dadang teh nyaeta Markun. Eta siloka teh tina sukun jadi Markun. Dah aju lamun gitu mah kana akur meureunnya pangimpleng urang teh nya upami numutkeun pangimpleng ti mamang kitu mah teu aya tebihna kitu sareng pangimpleng ku utai mohon upami pangimpleng mamang ngeunaan sobatna Cep Dadang mah teu aya deui iwati jenenganana teh Markun kelanan ari perkara tina sukun kana Markun kumaha eta teh eta mah mung saukur babaledogan wae kitu mamang margi antawis jenengan Markun sareng sukun teh sami-sami ngagaduhan kecapanung tungkun. Nya upama kitu teh mah sarua kunanya. Ari sukun mah tangkal, ari Markun mah jalmanya juga urang. Kumaneran babaledogan teh jang utai. Kitu saurna mamang ajengan mukmin antukna mah janten ngah kai gumujeng. Aduh saterusna mah utai puguh mamang teh aya perluna anu sajena deui nyaeta merkarakeun tina syua Nyirom lah. Apan kaayaanana teh ayeuna teh sasat anu gering nang tunggalang layung eta teh sakumaha bae oge meureun aya we rasa hanyelu jeung haneueulna mah alatanana den ucup teh tapi da ari sabenerna mah pikeun mamang utamana mah ada eta mah kasebutna ge geus takdir meureun kudu kitu. Daya bayana keur mamang mah teu geuneuk teu mareukmeuk tibatan upama teh amah nepi ka jadina kaden ucup heuke teh lamun geus rumah tangga boga laku kitu meureun wirangna teh leuwih gede tibatan ayeuna lantaran lamun seug teh mah jadi ngajodoh jeung den ucup apan geus kaiket ku tikah teh bisa kumahaeun teuing nyerina nu jadi pamajikan sasatna Nyirom lah upama teh mah dipangnyeurikeun ku nu jadi salagina mawa kabur awewe lain muhrimna tuh meureun eur-eurna teh leuwih-leuwih ti ayeuna kitu da ari ceuk kamanang mamang mah. Laras pisan mamang janten maksud mamang teh mun saperkawis Nyirom lah teh kumaha anu saterasna mamang? Kieu ari maksud mamang mah nyeta mamang teh rek menang saraya ka utai saperkara Nyirom lah anu ayeuna teh katinggalina tengan nguyung jeung nguyung we ku mamang teh komo nu janten biangna mah ayeuna teh teu wantuneun kaluar-luar aja nyeta cenah hoream gue ngadangu omong jalma sok nyabit-nyabit wae ngeunaan den ucup padahal da geus diputuskeun apaan ayeuna mah geus taya gantar kakaitan tapi nya kitu geuning maklum awewe jang utai leuwih seukeut parasaanana tibatan lalaki nyatang tuwe kana ngarasa haneueulna teh atawa ngarasa kawiwiranganana teh bet asa dipopokan ku kokotor cenah nu matakan gitu duanana teh ting haruleng komo Nyirom lah maka tinggalna teh semunu alum pisan tak ari maksud amang teh cingan sugan jeung sugan dijang utai aya palakiahna gitu dah pikeun ngaberageun deui
Nyiromlah sabihara sabihari ulah nguluwut teuing. Oh gitu Mamang. Saras nama asa tewarantun gitu Mamang. Eta make jeung teu wararantun nu dimaksudna teh kumaha? Semua saperkawis Nyi Mumun gitu upami teh mah ditarekahan ku Utai gitu tah. Rupi nama Mamang tiasa langkung waspaos ngeunaan kaayaan manahna Nyi Rom lah gitu Mamang. Yang uday memang eta oge ku Mamang deh. Geus katoong nama kadoong eta deh. Ngan pikeun Mamang berat pikeun nyaritakeunana. Pangbangna mah kajinisna ngan kareka impleng we ku Mamang teh. Yen sabenerna mah jejeroan batina nyanrana Nyi Romlah anak Mamang teh. Ti heula-heula ge geus rada kurang misuka eta teh. Kaden ucup nganyak kitu nu janten biangna mah meuni keukeuh teu. Pangna tiasa katinggal teh na kumaha kitu Mamang. Oh da eta we lamun sakalieun ku Mamang teh heug dipiwarang nepungan Jang Utai atawa nyusulan Jang Utai. Ih giakna teh mani teu sirikna surak jigana teh. Kakawasna teh hayang unggal poe ku Mamang teh titah nyusulan hidup Jang Utai. Kitu eta teh nu sabenerna mah. Saur Mamang ajengan mukmin dina nyaritana teh bari ngareret ku juru panon ningal pamulu anak ieu Utai barang dicaritakeun kitu teh. Meni asareup geuneuk rai pias malah make jeung gegebegan sagala pikeun Utai teh. Atuh sakadapan mah beb wae Utai teu bisa cacarita lantaran saeutik gedena Utai apal kana maksud jeung tujuanana ieu Mamang ajengan mukmin. Mitra kaum dangu sadaya sabenerna waktu Mamang ajengan mukmin keur cacarita jeung Utai aya anu merhatikeun nyatana aya nu ngadedengekeun bari nogel. Naon sakabeh nu diobrolkeun teh mani eces jentre kadenge kabeh. Komo barang Mamang Haji nyaritakeun ngeunaan anu pangakhirna mah bari ditungtungan ku gumujeng anu saterusna ningali pamulu Utai anu teu bisa nyarita naon-naon bab kalah kajempe atau anu keur nogel ge ngadedengekeun jadi leuwih panasaran lantaran teu kadenge deui anu cacarita. Samalah eta anu keur nogel teh ngagarentes dina hate mah. Ih, kunaon nya Kang Utai kalah kajempe bet teu ngajawab. Sigana mah batin aing geus kontak jeung batina Kang Utai. Muga-muga we atuh. Kitu ceuk anu nogel bari ngagarentes horeng si mana horeng eta teh Nyi Romlah anu memang ngahajakeun ngadedengekeun obrolan nu janten ramana sareng Ki Utai. Ai nah Jang Utai kunaon bet kalah ka ngahuleng. Henteu Mamang maksud teh Utai punten wae masih kene teh acan ngartos naon anu dimaksudku Mamang gitu ngeunaan naon anu kedah dibantos ku Utai kangge Nyi Romlah gitu Mamang. Kieu maksud Mamang teh Utai nyeta da meureun anak Mamang teh Nyi Romlah wanina jeung dekeutna teh jeung Jang Utai. Cingan sakali-kali mah upama teh mah seug tepung jeung Nyai Romlah bawa ngobrol anu daria dina harti nyatana supaya ulah nguluwut teuing ngalah berag. Nya maksud Mamang teh berag cara sasari we geuning sok sempal kapiguyon jeung Jang Utai teh. Ta eta kahayang Mamang teh pangbangna mah nyeta pikeun mulihkeun deui kapercayaan dirina gitu dah. Ulah ngajadikeun putus harapan hirupna teh. Sugan atuh ari ku nu narora deui mah silih teu leuman.
dinangebreken kasumpeg hatena teh moal asa-asa. Beda deui lamun teh mah jeung ka Mamang, da pasti aya rasa kagok jeung ku era teh ya. Da kitu jang Utay eta mah ti Mamang omah teh mi HP pangbeberahkeun hatena malar ulah nguluwut jiga ayeuna. Bet asa teu pararuguh Mamang teh nya biangna kitu ningal nu jadi anak kitu bet asana teh ku kacida teuing ieu teh lain hartina Mamang teu sanggup ku Mamang sorangan ngan nya kitu geuning sok aya paribasa asa kararagok kitu tah meureun piwasaeunana teh kitu tah jang Utay. Oh gitu maksud Mamang. Insya Allah Mamang upami teh mah mercantenkeun ka Utay kangge ngabeberah amanahna Nyai Neng Romlah teh insya Allah tangtos diperhatoskeun Mamang. Cek Utay akhirna nyieun putusan anu cinek kitu yen insya Allah cenah rek ngabantu pikeun mulihkeun deui kagumiraanana Nyi Romlah ulah nepi ka nguluwut teuing. Mitra kaum dangu di dieu sabenerna Utay geus apal ka mana loyogena cariosanana Mamang Ajengan Mukmin. Nya sok sanajan henteu diceplak pahangkeun oge Mamang Ajengan Mukmin teh lir ibarat anu ridho tur ikhlas upama Utay neuneun harepan boga maksud mileuleungkeun ka Nyi Romlah kana tangtu bungahna teh tapi memang kitu Mamang Ajengan Mukmin tapis pisan dina nyumputkeun maksud anu sabenerna. Jadi dina cumariosna teh estuning lantip tur apik lantaran cek pangemutna leheung basa upama teh mah Utay langsung narima. Kumaha lamun Utay teh teu nahanihi hardina teu boga pangharepan mileuleungkeun ka Nyi Romlah. Nya eta oge apa ti heula-heula mah apan sok aya bejana Nyi Romlah teh sok diheureyan wae sok dioconan wae ku Utay. Eta mah pan waktu Utay harita keur balaga digdeug dina harti teu saperti ayeuna kaayaan Utay teh. Apan sasatna robah Utay teh saenggeusna leuwih deukeut jeung Mamang Ajengan Mukmin. Kitu deui satu tasna Utay ngalap ilmu teh anu dibarengan ku Kiduha urang Cilisung. Nya sok sanajan babarengan dina ngalap elmuna jeung Kiduha ngan iwati Utay geuning anu jadi pinilihna teh ti antara murid-muridna Raden Tapak. Nya iwati Utay anu kasebut lulus banglus teh nepi ka boga pangabisa anu memang lain lulumayanan dina pangabisana teh. Da eta we karasa ku sararea dina tulung tinulungan boh kanu gering atawa kanu kumaha bae Utay teu weleh jadi kacapangan. Nya syukur atuh jang Utay upama teh mah aya kasanggupan ti hidap kitu nya muga-muga we atuh hidap teh bisa ngigelanana sakumaha nu diharapkeun ku Mamang da kitu nya. Insya Allah Mamang, insya Allah. Cek Utay dina nyaritana teh semu berat puguh oge lantaran ari cek pamikirna mah memang pikeun Utay teh ayeuna ngarasa berat ari sabab nyatana Utay teh apan keur nyang hareupan Neng Gege alias Nyi Mumun. Apa Neng Gege teh sasatna Minang Saraya deui kamanehna anu cenah mah pang disareatankeun hayang buru-buru boga jodoh. Terus deui ayeuna di Pinang Sarayaan ku Mamang Ajengan Mukmin
sangkan bisa mulihkeun deui kaayaan Nyi Romlah supaya ulah ngungun ku kabingung tina akibat bolaina tunangan jeung Den Ucup malah nepi ka diputuskeunana alatan Den Ucupna mawa kabur raina Cep Dadang teh. Acan deui upama teh mah nedunan pamentana Cep Dadang sangkan dituduhkeun di mana ayana nu janten raina anu dibawa kabur ku Den Ucup. Sok sanajan hal eta teh geus kasawang aya wewenganana di mana-manana, tapi apan cenah eta teh saukur cek pangimplengna wungkul bener jeung henteuna mah wallahu alam. Mitra kaum dangu demi Ari Nyi Romlah anu keur nogel teh ngadenge jawaban ti utai kitu anu cenah insyaallah tangtuna oge mere harapan anyar pikeun Nyi Romlah mah sabab cenah ayeuna mah cek pikirna upama teh mah ngobrol paduduaan oge geus moal tumarumpang ari sabab geus taya gantar kakaitan jeung Den Ucup sugan atuh cenah ayeuna mah ki utai teh bisa dibawa ngobrolna teh kalawan Daria komo make jeung nyangupan mah kanu janten ramana yen insyaallah cenah baris ngabantu kumaha bae carana sangkan Nyi Romlah teh nyatana henteu nguluwu teuing. Tak ieu nu jadi harapan anyar pikeun Nyi Romlah sabebas-bebasna bisa cumarita numplekeun gerentes hatena kaki utai. Kitu tah mitra kaum dangu di antarana harapan ti Nyi Romlah teh. Nyai Nyi Romlah kemana itu? Ya leuteunana ieu ka Jang Utai. Eta tong sok ngaring ka buai di kamar ari taeun teh. Sok ka dieu ieu. Geura canak leuteun gadinya. Kitu saur Mamang Ajengan Mukmin demi disaur kunu jantan ramana atau gewat-gewat wae Nyi Romlah teh keluar ti kamar. Baranggok teh ka pertengahan red ka Utai kabeneran deh Utai teh ngareret ka lebah kamarna Nyi Romlah. Eta mah atuh da beteu pupuguh jol belehem Nyi Romlah teh ngabelehem. Kalawan teu sadar Nyi Romlah teh bet nembrakeun ka bungahna sadumeh ningali Utai keur neuteup ka manehna. Demi ari Utai deui nganjol beg wae kana hatena ngagebeg lantaran asa katohyan paneuteub manehna ka Nyi Romlah ngageter kana jajantung bet asa teu pararugu beda ti sasari. Padahal apan biasana mah tara kitu, tapi nah ari ayeuna ieu hate teh bet beda rarasaan teh. Sedengkeun ari Mamang Ajengan sabenerna mah ngareret kana pamuluna kitu ti Utai. Dari kaputrana ku anjeun mah geus teu surti deui da memang kitu. Ka atoh-atohna dipiwarang nyanak leuteun teh. Da eta bae sakali ngagentraan teh jol torojol bae kaluar ti kamarna. Anu apan satadina mah nyirekam wae aya di lebet kamar. Nyi Romlah harita keneh langsung bae ka dapur nyanak leuteun pikeun nyuguhan ka Utai. Tilila antarana Nyi Romlah geus balik deui bari nyanak leuteun jeung lalawuhna malah dina guluyurna teh eta Nyi Romlah henteu saperti biasana. Kasebutna teh ka Utai bet jiga kasemah wae da eta we meuni jiga anu rerempodan. Dina nyodorkeun leuteun teh nya bet kawas ka semah anu kakarapangi. Da eta we dina ngasorkeun leuteunna teh mani bangun anu ajrih pisan ka Utai teh. Hal ieu parubahan samodel kieu ku Utai karasa. Nah cenah bet jadi kieu tungtung nama Utai ge jadi rada kuram kirem bet asa dipupujuhkeun teuing kitu cek parasaan hatena Utai. Hapunten Kang Utai, mangga nyangakeun leuteunana. Naon atunya teu aya anu sae. Aduh sawios satu Neng cekap Neng teu kedah ngarepot Neng. Henteu.
sok jang uday eta geuning aya leuteuna nata aya kue cucur di mana eta geuning aya kue cucur Nyai geulis Duka ama da kalarasan aya. muhun tadi teh pan aya eta aya sobatna kadi ngadon ngalayatnya sobatna Umi awasna bae canak anjeunna eta je sok atuh jang uday eta digeureuh eta kue cucur mangga mama hatur nuhun ditampi atuh mama nya sok neng ditampi atuh Mangga nyangakeun Kang Utai. Kue cucurna. cek nyirom lah bari aluman alimen puguh we utai teh beuki geumpeur atuh kunaon aya nyirom lah teh nepi ka aluman alimen kitu da biasana ge tara kitu betas aku araraneh teuing ge cek gerantes hatena Ki Utai bari kana kue cucurna meni ngalimen aduh meni geulis meni amis kieu ya cek Utai jadi kacaletot dina cacarita terek nyebut amis kalah kader kana geulis Kang Utai mah gitu deui pokna nyirom lah bari semu anu meureuh deui socana teh bet kawas anu mere pangabaran pikeun Ki Utai demi ari Ki Utai anu kalepasan dina cumaritana bet meureuh deui kaisinan pang-pangna mah di dinya aya Mamang Ajengan Mukmin tareretan oge geus surti kana pasti Mamang Ajengan Mukmin ge ngadangueun kana eta kekecapan ti Utai bieu teh da eta we katingalina semu anu ngabelehem. Hampura lanan yang udaya puguh itu Mamang dah aya laraskeun heula sakadapnya sok dikantun heula tah sok kadinya Nyai rencangan heula eta Jang Utai kadinya aduh hapunten teh panginten kawagel ku Utai Mamang henteu Jang Utai apaan Mamang anu miwarangan Yang Utai ka dieu teh nya eta obrolan teh nu tadi teh diobrolkeun heula sakadap atuh da moal alami Amang teh puguh itu aya lareskeun heula nya mangga Mamang Nyai sok eta rencangan eta Jang Utai Mangga ama cek nyirom lah bangun anu marah mai betas aya kasempetan gitu nah teh sedengkeun ari pikeun Ki Utai malah ngajadikeun geumpeur asa teu pararugu lantaran ku robahna sikapna nyirom lah ka dirina dina cacarita jeung yang hareupanana teh jauh beda pisan jeung ti heula-heula hal ieu lain teu kaharti ku Utai ge ngan cek pikirna sapiraku deui atuh apan sasat ka anak nu jadi dunungan nepi ka aya pikir kadua leutik kitu mah asa kurang hade nya oge ayeuna kasebutna yen nyirom lah teh geus teu aya nu ngaboga-boga kahiji eta ari kaduana lamun seug diterus terangkeun mah pikeun Utai teh malah leuwih katarik ku ayana Neng Geugeu nyatana Nyi Mumun teh hal ieu sabenerna mah boga alasan anu tangtu lantaran saprak Nyi Mumun menta tulung ka inya tah ti harita oge ku Utai teh geus dipigawe ku jalan istiharoh malah lamun kudu jujur mah geus sababaraha peuting sabadana istiharoh teh eta Utai make mineng panggih dina pangimpian jeung gambaran ti Nyi Mumun alias Neng Geugeu cek dina hitunganana teh nya cek dina impianana teh eta Neng Geugeu sababaraha kali kakerebekan rek ngaleng-leong bae kabawa palid ku Caah Dengdeng anu saterusna dina eta impian waktu Neng Geugeu keur kekoleaban kabawa Caah Dengdeng teh aya anu nulungan hiji jajaka sedengkeun ari jajaka nu dimaksud teh nya dirina pisan nya tina tangtungan boh tina keuretan beungeutna persis teu miceun sasieur bleg wae dirina Utai sorangan
sedangkan Ari Ayeuna deui make jeung disangharepkeun jeung pasoalan anu sejena nyatana seolah-olah Nyi Romlah teh saperti anu boga maksud deui sok sanajan hal ieu teh karek katingali ku lahiriahna da ari jejeroana mah nyatana batina puguh can kakobet maksud jeung tujuanana Nyi Romlah itu tah diantarana anu ngajadikeun kabingung pikeun utai ayeuna sakadapan mah duanana teu wakata carita kur jarempe we malah pikeun Nyi Romlah teu rasaan bet asa hareudang asa teu puguh naon anu rek dicaritakeun ti mana mimitina pikeun bubukana kitu deui utai bet asa teu puguh laku da biasana oge sok nunggu parentah upama teh mah pang itukeun pang ieukeun pang nyanakeun itu pang nyanakeun ieu jeung sajabana ari ayeuna pahareup-hareup paduduaan bari dina kaayaan anu samar koleseh itu ieuna oge nya boh utai kitu deui pikeun Nyi Romlahna sedengkeun ari utai nyaeta apan puguh ge geus boga jeujehan manehna mah upama seglila-lila teuing paduduaan silih jentul di dinya bari jeung memang teu ngalakukeun naon-naon tapi sok sieun jadi fitnah upama seug aya nu nganyahoankeun teh sok sanajan sararea pada apal yen Nyi Romlah teh ayeuna mah geus taya nu ngaboga-boga tapi apan omong batur teh omong jalma rea upama seug kanyahoan teh tangtuna bakal ibur cenah Nyi Romlah meureun leupas ti den ucup teh gep ku utai kumaha teuing meureun omong jalma teh leuheung upama teh mah anu simpati eta anu teu simpati kana tangtu bakal goreng dina pamadeganana barang keur ting haruleng kitu duanana teu pada cacarita di luar kadenge aya anu uluk salam nyatana Abah Olot atuh salamna dijawab kuduaan nyatana ku utai jeung Nyi Romlah barang sup teh asup Abah Olot ngan renyag wae Bah Olot nepi ka ngarenyag geuning anu keur diteteangan teh ki utai keur aya di dinya bari katinggalna siga anu keur ngobrol mani uplek naker jeung Nyi Romlah atuh eta Bah Olot nepi ka olohok mata si meuteun atuh mitra naon pangna disebut kitu da eta we katinggalina teh kuasa balareda dina keur ngobrolna teh nya oge henteu pagegeye tapi dina pamuluna ieu dua rumaja katinggalna teh asa beda komo lamun seug ningali ngarenyagna utai mah kaciri pisan jiga anu katohyan Ai jang utai geuning aya di dieu mohon bah nu mah disaur ku mamang Teras kalebet Abah mangga geulis ka mana tuang lama geuning nembe teh nuju ka pangker heula Abah mohon eta jang utai puguh Abah teh nuju milarian Mbah Wikat mah aya wartos dah bade ka jang utai tapi Mbah Wikat mah Bah Olot nya Mbah Wikat mah tapi aya beja cenah jeung Ki Edas leres tadi mah Abah aya ka rorompok namun da sateras nama arangkat deui sareng Ki Edas saurna bade ka ceuk utai nyaritana teu kebat ari tadina mah rek dilabaskeun yen nyatana rek nepungan gan lurah Juber tapi kulantaran didinya aya Nyi Romlah bisi kasigeung deui hatena kapaksa ngahunted eta caritaan teh ngan nepi ka dinya kutan teh kitu eta geuning hisinarieun make jeung layeut ayeuna mah nya eta Abah Wikat mah jeung Ki Edas teh pan biasan masuk pagetreng wae jiga jeung Abah nya eta Ki Edas da memang kitu Ki Edas mah Abah sok ngalonyeng wae eta teh rupina Abah Olot aya peryogi panginten ka Bah Wikat mah nu aya perlu mah Mbah Wikat mah ka Abah nyata senamenta dia anteur leres da tadi oge nyaurkeun kitu saurna teh ceuk Ki utai bisa pisan magat kalimahana
Abah olot lantaran karena tangtu bakal nyebutkan bahwikatma menta diantar ke Abah olot pikeun nepungan juragan lurah Juber. Ongkona macam narek nyamper ke Abah teh, tapi di dagoan teh eta Abah Wikatma kalah kalep kereles. Numawi Abah Wikatma sareng Aki Edas teh lami di rompok teh gitu Abah. Oh atuh lamun gitu mah geus Kajang Utai merenya paingan atuh hari Abah atunya limberanana teh dikukut bae. Atuh da atuh sepuh panginten Abah. Abah ge kasebut geus kolot da. Gitu-gitu teuing atuh limberan teh. Lamun aya janji teh sok inget we gitu da. Ai Nyi Rom lah tos tepang sareng Neng Gege teh alias Nyi Mumun. Da waktos diabring-abring ku barudak saurna teh bade nepangan ka Nyi Rom lah, namung bade sinang heula ka Bicio. Maksud Abah teh nah aya Nyi Mumun gitu Abah. Nyi Mumun cek Nyi Rom lah katut Utai semu kaget sabab cek bah olot bieu cenah aya Nyi Mumun. Hari itu nanti acan aruninga gitu. Apan aya Nyi Mumun ka dieu teh sareng Cep Bodin malah diabring-abring ku barudak teh. Cenah majarkeun teh mah aya bentang film. Nyaurkeun ka Abah mah cenah bade amangan ka Nyai Rom lah. Rupina mah panginten nyimpang heula ka Bicio. Da kitu sasangemna ka Abah mah bade ka Bicio heula saurna teh. Kutan teh kitu Abah. Cek Nyi Rom lah bari luk tungkul kareret ku Utai pamuluna Nyi Rom lah katingalina teh siga anu barareda barang ngadenge yen Nyi Mumun teh aya di imahana Utai. Malah cek garentesna Utai nya cenah apa Nyi Mumun teh dijangjian pikeun datang ka imahna anu maksudna mah nyeta apa Nyi Mumun teh minang saraya kaki Utai hayang nyarehat dirina hayang buru-buru boga pasangan hirup apan gitu cek rancana na oge. Sedangkan waktu harita Utai nyatana waktu di imahna Gan Muat teu bisa merek katerangan anu jelas. Nya cinek nama Utai teh teu bisa nyareatan waktu keur aya di imahna lantaran ieu teh aya pakuat pakaitna jeung kahirupan kolotna anu tangtuna bae saeutik gedena mangaruhan kanu jadi anakna. Nyatana Nyi Mumun anu hese menangkeun pasangan hirup alias ngajomlo keneh bae. Bawiras Kang Utai tangtosna og sanes ka Bicio teuing panginten Neng Gege teh periogina tangtosna oge Kakang Utai pangintennya. Kitu pokna Nyi Rom lah ngahaja nyoba-nyoba neuleman pamaksudanana Nyi Mumun anu datang ka Bicio. Pastina oge cenah aya perluna ka Utai lain ka Bicio na. Mitra kaum dangu eta Nyi Rom lah dina nyaritana teh kadenge semu-semu rada keheul. Da eta bae katingali tina gilerna bet siga anu gede timuru ka Nyi Mumun teh. Hal ieu karasa pisan ketugna hate Nyi Rom lah teh ku Utai. Nyeta atuh bubuhan apan Utai teh kasebutna oge seukeut pisan parasaanana teh. Nya lamun ceuk istilah ayeuna mah parasaan Utai teh sensitif lah. Tong boroning urusan kitu dalah aya jalma anu rek nipu oge atawa anu boga maksud goreng ka dirina. Utai mah sok apa leuwih ti heula hartina parasaanana teh geus bisa ngabedakeun mana ieu jalma anu maksudna hade jeung mana ieu jalma anu boga pikir gini. Tah pikeun Utai mah ayeuna samemehna anu kitu teh sok geus langsung kontak kana batina. Kitu deui ayeuna kaayaanana Nyi Rom lah. Sawaktu menang beja ti Abah Olot yen aya Nyi Mumun di imahna tangtuna bae bisa mangaruhan kana kaayaan hatena Nyi Rom lah
anu kaayaan teh apa Nyiromlah ayeuna sasat keur ngadedeket ka utai ngan can wani balaka terus terang ka jinisna da sapiraku cenah upama teh mah heug awewe anu miheulaan nemrakeun rasa katresna kitu tah mitra dangu pangna Nyiromlah teh beda pamulu sanggeus ngadenge eta beja tibah olot. Ai geuning eta aya olot saur mamang ajengan mukmin teka nyahoan jolna. Laras mamang nu teh ditaroskeun nah nuju ka mana ceng teh mamang nyata puguh itu aya peluna heula mamang teh nyai geulis ngadamal caina deui atuh eta kanggo abah olot mah nya beuteung disuguhan cai-cai acan onaman Mohon kes kedap atuh. Cek Nyiromlah bari jung cengkat anu saterusna mah leos bae ka pawon. Nu mawi mamang maksudna mah ieu teh nuju milarian Bah Wikat mah ceng teh. Nu madak eta Bah Wikat mah teh geus mang pirang-pirang lilat tara aya ka dieu eta teh. Nah aya naon gitu abah olot. Salaresna mah Bah Wikat mah teh tadi aya di rorompok gitu mamang. Cek utai ngahaja megat kalimah kana pananyana mamang ajengan mukmin ka abah olot tagering kitu eta saur jang utai mah jadi tas ti jang utai heula meurnya. Leres pisan mamang mali sareng Ki Edas eta teh baru jeung Ki Edas nyaeta leres mamang namanya disaurkeun ku jang utai teh keun we upami kitu mah ceng teh. Ceuk Bah Olot antuk nama teh kapapanjangan dina carita nah teh keur kitu torojol Nyiromlah nangeui baktas ti pawon nyician cai ajanganeun abah olot. Pangapunten abah rada elat mangga ieu haturanan kangge abah. Ceuk Nyiromlah bari sor nyodorkeun cai herang dina gelas ajanganeun abah olot. Atuh geus kitu mah leos deui bae Nyiromlah teh ngaleos deui ti dinya. Anu saterusna eta Nyiromlah teu balik deui milu masamoan tapi langsung bae sup asup ka kamarna ngadon ngaringkeb deui bae. Teu pupuguh Nyiromlah barang sup asup ka kamarna teh jobluk nyuuh dina kasurna bari bareueus ku cimata tayohna Nyiromlah teh satu tasna ngadenge beja aya Nyi Mumun rek ngadon nganyang ka inya anu cenah ayeuna teh keur aya di Bicio bet asaku heran jadi marudahkeun kana hate kitu tah mitra kaum dangu sadaya upama seug digalindengkeun mah kaayaan marudahna hate Nyiromlah dina waktu ayeuna teh komo sanggeus ngadenge beja yen cenah Nyi Mumun teh ngahaja rek ulin deui ka Nyiromlah anu tangtuna oge hal ieu teh bakal ngajadi panghalang pikeun Nyiromlah pikeun ngadedeukeut kaki utai ngobet hate enak Rajen teh cenah ayeuna geus bisa ilang kasumpeg hatena geus teu mikiran deui den ucup lantaran nyaeta apan geus tuntas hartina dibolaikeun teh jeung deui apan anu ngabolaikeun teh lain ti pihak manehna tapi ti pihakna den ucup sasata sakabibirangan meureun sadumeh den ucup mawa kabur raina cep dadang teh. Sedangkan di patengahan tetep we Bah Olot Ki Utai katut mamang ajengan mukmin keur aruplek we ngobrol ngan Ki Utai anu rada malaweung teh nya dina keur mayeuran obrolan teh teu pati jejem lantaran pikiranana keur pabaliut antara mikiran Nyiromlah anu memang beda katingalina siga anu semu baeud satu tasna ngadenge aya Nyi Mumun di imahna teh atuh anu jadi pikiran nu kadua nyatana ngeunaan kaayaan Nyi Mumun anu ayeuna teh tangtuna wae keur ngarep-ngarep kadatangan Utai ari rek jung ningalkeun eta obrolan nya hartina henteu
milu masamuan mairan anu keur ngobrol asa kurang hade gitu cek parasaanana Ki Utai anu memang ngarasa bingung manehna rek ngejate. Aduh pangapunten Mamang oge yang Utai ya Abah teh lain teh hayang neruskeun obrolan ieu teh bisi ke Abah Wikat mah deh ngadago-dago Abah ieu teh bade permios wae atuh Mamang yang Utai. Olot ke ajulanan betul rusuhan deui. Manawi bilih kuriling banting ke sumuhun pateangan-teangan kawas nucing-ucingan baginten sareng Mbah Wikat mah teh. Bade permios wae atuh ieu teh. Nya atuh ari teh bisa dicanet mah karep saur Mamang Ajengan ngamangakeun kana karepna Abah Olot. Singkatna satu tasna uluk salam atungan leos bae Abah Olot teh rek ngajugjug ka Abah Wikat mah. Kitu geuning Jang Utai eta geuning geus narojo Nyi Mumun teh. Laras Mamang sakumaha anu kantos disangamkeun ka Mamang teh ya. Anjeunna teh peryogiana mah eta ka dieu teh. Atuh eta mah kitu bae pek we tarekahan sakumaha ceuk pamaksudanana ngan nyeta we eta nya nasibna teh abong kena jeung sobatna. Nya Nyi Mumun jeung Romlah teh manikeun sarua pada bingbangna. Nyi Mumun bingungna teh neangan pasangan hirupna. Sedengkeun ari Nyi Romlah anu kasebutna geus boga pasangan ayeuna teh kalah kabingung kapigan rung da bubuhan kitu nyatana. Nah nasiban teh manibet ku akur pisan atuhnya. Leres Mamang upama teh mah urang teu emut kana takdir perkawis eta mah angin Allah nu Maha Uninga. Nya puguh we apaan cek katerangan oge jodoh pati bagja cilaka eta mah lain urusan manusia. Leres sama urusan manusia mah wati neng naon we cager wala eta sanak maneh deui ka heula. Insyaallah anjing ulang teras naon kenapa sanana hapunten samadaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.